Mama nak nyarios bapak hoyong gaduh putra istri. Sanajan anu jadi inung nyerina kalangkung-langkung tapi teu punung. Esduni ditetep. Rebaina cai soca mamahna sanes ku rasa hajaka tapi ku rasa bahagia anu taya papadan. Mangga kasep bapak ridho, bapak ikhlas, bapak ridho ditikahku sareng sing janten imam anu tiasa hartosna nyontoan ka bojona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nu jadi sekarning pangiring catur, nu jadi tutulus laku buru gapura di kelahayu ganjaran jati ning bangsa Abdallah Bajinaria sumpah lupa solekrah di namana nu tinggal seta narasa bersihna hati pasang sumerah karena keputusan sunnah Rasulullah. Salawat miwasalam mugi tetap dilimpahkan ke junjungan alam paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu tadi parantos dititenan Gusim kuring tikawit calon panganten itu. Badi guningakeun antawina sejarahna ieu pun anak lahirna ka alam dunya. Ya Allah, pimanus gaduh putra raka-rakana tilu pamengget unggul labi-labi mamah nak nyarios bapak hoyong gaduh putra istri. Alhamdulillah si puring menekungkan wayah agung muja kanu maha kawasa nyunkeun widi kanu maha suci. Akhirna dikabul lahir jabang bayi istri. Sanajan anu jadi inung nyerina kalangkung-langkung tapi teu punung. Esduni ditetep. Rebaina cai soca mamahna sanes ku rasa hajaka tapi ku rasa bahagia anu taya papadan. Lil gunung tanpa tutugan sagara tanpa wilangan udaya wates sewangana kebeku kabinga. Lajeng pun anak di atik tileletik diurus dilelembut tur dugi ka mangsa remaja putri. Pun anak nyarios Bapak abi teh hoyong nikah saurna teh. Kasaha geulis? Panu sering ka dieu cek Rija eta teh pacar abdi alhamdulillahirabbil alamin. Yen pun anak teh bakal mungkas alam alakasan bakal nuju alam rimbitan. Mangga kasep bapak ridho, bapak ikhlas, bapak ridho ditikahku sareng sing janten imam anu tiasa hartosna nyontoan ka bojona. Kalian mugi ieu pun anak ning Laila Permatasari sing tiasa ngabaktikeun diri ka salaki, sing tiasa nyebakeun raga ka tuang neraka. Berah didoakeun geulis junjungan 1000 kali bapak hartosna berat tapi ayeuna tos aya anu langkung wajib anu sakedap deui hidup bakal jatuh krama nila krami sela jajar putra jajar putri didoa ku bapak rupina acara pelepasan urang duhikeun ka dieu bae ada mumpuk pinanten kirang panatarawuh basa kirang tata titi duduga kalian peryoga kirang sapu kana kalbukang satuhu kirang bernah kana layak
kirang layak kana manah palawargi mugia agung cukup lumur jemar siapunten anu kapihatur pamit mios tutas pangandika katigas kantun waringin pamit jumanten jawid wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.